Selamat menonton film Haji Koret. Lihat tuh nupi, molor atuh tuh mah. Genah ya, cingnya. Siapa badag awak teh berat aing dia ada lamun lain babaturan aing da jeung lamun eueuh deui mah ngewa aya sia teh. Untung hiji baturana maneh hungkul. Cing ganeng lah, molor. Besok molor lah. Getek banget sia teh mah nyabakan aing. Ucup iraha erek ka bumi teh abi geus kangen. Naon ieu mah teh? Ya neng, agak kami kangen. Ngomong Sama aku saha? juga kangen, kangen ka Neng. Ucup. Ngomong saha aing getek Agak rindu neng. Ieu pagoy teh getek. Getek Neng. pagoy teh ieu udang. Aduh Imane? cinta neng. Kunaon di ai mane? Rindu. Ieu. Neng. Ih, getek Kangen, pagoy, geli Kak anya, geli. Neng. Ih. Ieu udang ieu. Neng. Neng. Ih, isya kunaon? Ih. Isya udang, isya kunaon? Sia mah ganggu ting aing keur ngimpi teh. Mungkin sia mah teu Naon balik. sia emang? Aing teh geus dicium, sia mah teu balik. Masa ai mane jadi ka aing nyeumna teh ih. Ganda aing. Ih. Getek Ya aing jangan rajus tuh keur nyem sia, aing mah keur ngimpi bege jeung si Ayang. Sia keur Oh, da ka aing aing nama. udah ngaganggu sia mah teu balik Amun teu digulingkeun mah geus aing pantel. Ih. Najis ih. Ganda aing. Ih. Aing balik madalah aing. Tager, Kager. Mana Kang? ulin teh. Itu naon cara nu ieu? Aing ngali atuh kotor tuh ku si Obet polontong suruh Naon bet ngikumaha maneh? Aing nyium ka aing ih. Ganda aing. Ieu teh keur ngimpi urang teh. Cium, nyium. Da disuruh ke. Teu balik kakal aing nyiumna oge. Udah nyiumna ka aing Sia. eta. Si Gemoy. Ngalaku sia nya. Nanti apa si Gemoy? Henteu. Kanyaho teh ngana atuh. Eta teh kabogoh di dieu, eta teh dia teh ngimpi. Wah, maneh di bet kudu ngeganggu kana kesenangan batu. Pan uing nu diciumna atuh da gariwa uing oge ih. Oh nya. Pan uing teh bete keur ngimpi da teu nyaho rek si Cepin nu di cium nama. Da kur ngimpi Oh, cenah. da geus didemok kitu tah. Yang bener aja. Si Gemoy teh budak saha? Teh apa? Henteu. Eta budak si Ojak, si Gemoy teh. Oh, bukan budak. Ieu si ojak teh nya. Baeun, budak nama geulis, tapi si Ojak nama ning. Paling patut. Naon sia Cepit, teu calon mitoha aing ngalerek sama kitu teu baliknya. Kitu polontong kalakuan teh. Da nyatanya, Oh. nyata. Sarwana kitu ningana naon teh. Tong karar itu atuh geura ngewa eta teh calon mitoha dewek erek kawin eta teh. Wah bari kieu atuh cup maneh teh nyapinya pamali. Diuk we atuh. Diuk biasa we. Heuh aing mah teu narima lah naon naon. Diuk. Atuh ka aing dengan hayo we teh kumaha? Astagfirullahaladzim teu baraleg ting manuk teh. Atuh hampura we leud dari hajapinya. Kahaja ka ese Heeh. dieu. Kembali gitu-gitu wae. Yuk yakeun. Naon kitu mah. Kalakuan teh. Di jailan ampun aing mah awas ya ku aing. Teng 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 teng. Ngariu aku naon ngariu. Yewe mah bom lah. Pusing bener mah tapi dah tong dipikir pusing. Teneng neng 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 mak temang dut dut mirasa. Kumaha bom euy. Lieur watet ieu mokeun. Botak ieu. Ih kata bom boga awewe, boga teu mane bom. Watet lieur ieu teh sok atuh. Piraku teu boga bom kenalan. Ada harubar atuh wah lieur mah. Atau anak kipas tong di daangan, wah malo bating ada angan kipas eta teh. Ting kolecer sugan.
palingan aing lieur berenang aing nu dihakat teh kolecer mere jeung kipas bagong geblak sugan si bom mah aing ditangakan kolecer ari sia mikir henteu pas nu rada lieur sia mah aing bukan aing teh keur lieur ngahakanan kolecer berenang aing beki lieur sia mah aing najis ting ngomongin sia teh Engko ngajak ngomong tapi ulah mah ngamuk. Darah tinggi waktu ngomong gitu kolot-kolot gede amok ngewa mau teh gitu teuing kunaon ya wa udang aing teh lieur tong adean ngewa bukan aing teh keur lieur sia mah disungkruk-sungkrukkeun teu pisan-pisan siga tuh sabatang lain ieu teh wa teh kumaha ieu teh nak mung boga pamajikan ngan sorangan meureun tiis sapotong. Ih, beta bukan tidak mau. Beta sudah udah lama tidak tapi beta tidak ada. Ui, beta sudah pengen beginian, tapi tidak ada ceweknya. Gimana tuh? Uang terus pakai apa? pakai perasaan dan kasih sayang. Waduh, mantep. Hehehe. Bisa aja lu ngomong kayak gitu. Bahasa Indonesia, bahasa naon teh euy? Aing Kadang apa biasa itu? oh, gitunya. Oh, Udah ojak nih. oh, Teh cik bawa nasi buleun. oh, sudah tembak usaha aja kurang tong heureuy ka awe. Mending bikin kawah aja. Duit loba aja banyak. Atuh aja mau sultan rimba. Eta. Mendingan kitunya. Teh kalau mau jadi si ojak, ditolak. Pegawaian. Jelema gitu mah. Naon, Bom? Bukan ngaruwas teh. Tong sok ngintip coy, eta bisi conge tak ceuli tah. Ngadengekeun baturkeun ngomong. Oh ya teh. Sianya ngintip aingnya, sianya ngomongkeun aing sia ngintipnya. Naon eta untap intip sia, jepret ku aing sia. Tuh wa ukur ge ngadenge saeutik. Jepret ku aing. Kalau ke naon teh? Yo, ya. Bom. Ain wajo, ayo nama Haji Berehan. Jeung saha Bom Berehan. Haji. Karena Haji Koret. Anger we koret wajobnya. mana mah iya anu ditanya lagi. Didinya ngomong main celutut wae ngomong batur teh tebalik sama Anu terbalik mah wajo. Budak umur 8 tahun. Anu terbalik mah ari uing mah geus bangkotan. can buluan mainnya nge sekolah gitu can buluan Jangan panggil aku anak kecil, paman. Ya udah buluan. Ayo dua Mas Raun. barodas Alhamdulillah mah urang teh nya salila ieu teh bana urang teh geuninganan geus loba urang teh kitu tah kamari pan meureunan panen geus urang teh panen pare kamari urang kitu Alhamdulillah. nya tah kitu kudu kumaha deui atuh mun ayeuna mah urang teh da rarasaan mah geus tahaga bana teh mah gitu lain kumaha tuh namun haji boga kahayang gitu mah Yang naon atuh Pak Haji teh? lain aya kahayang teh kieu heuda loba bana haji meureunan diijinan gitu teh haji teh boga kahayang gitu haji teh kitu hayang nyanu gitu Naon mah nyanu segala. Nak kurang kene hiji ge. Oh, baru teh hoyong nyanu. Mangga wae bade nyanu mah. aing kieu carana mah genah aing mah sak tujuan puguhna mah aing teh lah Aduh, berita up to date ya. Religis bagus ya. Iya berita HD ya. Haji rek kawin lah. Bang ieu keun. Iya naon iya. Iya naon iya. Iya naon iya. sapu Hayang dihantam ku aing meureunan ku sapu tah. Hayang nyanu mah. nah tadi ngijinan haji mah pan bebeja tadi teh ngijinan rek nako Sok, sia sok. Sok, hayang nyanu.
iya sapu kurang di babukeun awak jang cekar ripuheun mah kamaha yang ngurus tunyung aki-aki teh baliwat barang nangges leles oge bonehang babu kuyu yuk sapu yuk manis aki-aki teh sada ngurus tunyung aki-aki teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan syukur yang sebanyak-banyaknya pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama dalam melakukan karya-karya yang terbaik. Dengan karya kita semoga kita diberikan kekuatan, ketabahan, dan terus berjuang untuk melakukan hal-hal yang positif. Tentunya kita dilahirkan ke muka bumi ini sebagai insan dan manusia yang punya kewajiban. Apa itu kewajiban kita? Yaitu melakukan hal-hal yang positif. Tanamkan cinta kasih terhadap sesama manusia. Kita dilahirkan untuk cinta dan mencintai. Bagaimana? Mirasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.